Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui masih sesarangan dina Anggenesta Channel anu sakumaha biasa dina channel ieu urang sasarangan ngabahas perkawis pelajaran anu aya di tingkat SMP sareng SMA. Channel Anggenesta oge mangrupi channel ilmu pengetahuan sareng budaya. Ngalajengkeun pembahasan anu parantos dikapayunkeun sarta acana, mangga urang lajengkeun kana pembahasan perkawis ngaran kekembangan dina basa Sunda. Bilih seueur nu tumaros nah sih cenah ari dina basa Sunda mah meni aya ngaran-ngaranna, ka ngaran-ngaran anak sato dugi ka ngaran kekembangan aya ngaranna. Tah eta teh salah sawios kamonesan sareng kamekaran dina budaya Sunda. Supados langkung gampil lah gitu dina nyebatkeunana. Misalna anak sapi kan aya pedet, anak munding eneng tuh langkung simple upami kitu mah. Langsung wae supados teu nyangkolong ting kana waktos. Kahiji kembang jambe bahasa Sundana nyaeta mayang, kembang kalapa suligar atawa sulikat, kembang tangkil uceng, kembang sampe dingdet, kembang gedang ingwang, kembang kaso curiwis, kembang laja jamotrot, kembang jeruk angruk atawa angkes, kembang limus seleksek, kembang jambu batu karuk, kembang cengek mencenges, kembang jambu air lenyap, kembang bako bosongot, kembang bolang ancal, kembang salak gojod atau sedek, kembang muncang rinui, kembang genjer gelenye, kembang eurih ancul, kembang koneng badul, kembang lopang cacas, kembang waluh alewoh, kembang engkol kiciwis, kembang cikur jelengut, kembang hoe bubuai, kembang jaat jalinger, kembang jarak uing, kembang jotang kuntung, kembang leunca peungit, kembang teuteuy penul atawa pendul, kembang kadu lohok, kembang cabe bendot bolotot. Eta anu tiasa diguar musim kuring. Mudah-mudahan sing janten faedah kanggo anu meriogikeun. Hatur nuhun tina segala rupi perhatosanana. Kade lali like, subscribe, komen sareng share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.